pagawe teh sare itu motor lagi kaluhur hudang-hudang mau digawe emang mau duit apa tuh salaki kebut banget salaki teh pagawe sare mah udah hudang atuh geus beurang hudang buru ada atuh tundukannya buru hudang ya berhasil geus beurang ih menikah hudang nih kebluk lo gak sakit tonjok adik terus gitu gerak mandi terus bau mah buru di tuh gerak mandi ada orang ulung-ulungan lah kayak mandinya iya HP saha siapa gaun HP lumayan nih beker beli beas itu beas di tunggus menipis jual paling ada di kantong lah sampai kenyamannya bisa diomelan astagfirullah ya boga salaki di sitah mandi malah sare deui itu deui seri-seri sare jam iya eta mah caranya siap pokoknya Astagfirullah temen malah seserian udah masih udah banjir di sita mandi malah sare deui mandi buru banjir goblok banget gua sakit teh mandi buru mandi urang ada kade tolong ya aya urusan bodo amat Laneangan ya. Mal. Itu mah diding Duh, udah siang nih. Laki gua kemana ya nggak pulang-pulang? Kesini ini main kali ngat laki gua. Jalan di pintu, dasar di kampung, menik kayak gini banget. Alah, siapa sih yang udah di sini? Belum banget. Coba kalau misalnya hidung gua kejeblos di sini. Blow on emang iya lupa gue beli lagi gua udah amat usaha naon ieu geus kieu hararese pacaklik alah para ruyeng boga duit saeutik ge rek meuli HP sugane komunikasi babari jalan usaha jangan nu HP murah capek juga nyariinnya. Kalau bukan laki gua mah nggak bakal gua cariin dah. Kayak si Ulu itu samperin kalau dia tahu. Boy, naon si siang ada rasa jantung ya. Kalau cuma gitu aja langsung ayam-ayaman. Siapa ngarewaskeun we aing? Arek naon? Gue nggak ngerti lu ngomong apa. Lu ngeliat laki gue enggak? Nah, si Abah nu hidung jangkung. Hidung apa sih? Hidung teh hitam. Lu jangan kayak gitu juga laki gua. Udah amat lah bisa ieu nu hidung lain lalaki aing. Geus kitu aing mah teh nyaho. Ya udah tuh ya, gue mau nyari dulu ya. Kalilaan teuing iya cicing di kota jadi nemen teh ngerti akan bahasa Sunda misalnya roho nama. Udah garing ya. Mana si pamajikan teh can balikeun wae.
kali mulai. Undangan apa banget Pak Rosim. Gawe. Undangan teh undangan enggak jelema. Oi, can balikan wae. Aing rek foto keliling lah ya. HP aing ke mana? Rasa aing udah di dieu geuningan. Mana nya kowe aing punya. Oh aing can balikan mana deh. Aing mah kan HP sewaan eta. Aing masih gila banget ya. Masalah dibawa oleh aing HP ya. Susul apa nyapain teangannya? Gampang susul lah. Bener, Mak. Tuh, sudah mangitang. Mangitang. Berat banyak duit apa? Aduh, Bang. Sekarang aku berapa poin ditanyakeun. Ya simpel kok. Mau poin ieu. Sekarang dia berapa poin? Aja itu. Orang diberi waktu 2 hari ya. Oke. Bisa Bang. Oh, siap. Awas. Ayo boga nang geus tanyakeun wae deui. Jangan dulu mah kawean. Saya ke mana? Urang rek nang pergawean tadi lihat tugan aya. Ngan pegawaian. Heeh. Ya orang sarankeun. Jadi dukun we di dia mau dukun enggak? Udah bisa urang. Bisa. Oh, itu pak orang jalannya. Heeh, sok. Kan orang butuh HP ieu. Butuh HP. Ya, kebenaran ya. Tuh, Orang lagi jual HP ya. Halus teh HP dia. jual bara duit ya. 500.000 lah itu. Sejuta lah. 500.000 lah. Cuma mungkin 200. Ulah aja lah. Udah. Urang rek kata ieu. Bukan mau bari boga HP mau usaha ge. Ulah bebeja ka laki urang ya. Moalnya. Ayo kita. Ayo. Mana ya? Mana ya? Coba nih kesini kali ada. Mana ya laki gua kagak pulang-pulang. Capek gue dari tadi nyariin. Apa jangan-jangan nyasar ke rumah janda ya? Apa dibawa kolam wewe? Wah, gimana? Tuh ada orang tuh. Bang. Ayo non cicu. Cucu empok. Oh, ayo non empok. Ya nggak suami saya enggak? Oh, salaki empok. Iya suami saya. Salaki empok. Iya suami saya. Lamun salaki. Suami. Itu salah ruamayan Iya meureun. iya bukan suami saya enggak? Tuh, tenempok. Oh enggak ngeliat. Oh, Oh ya udah tuh. emang gimana sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya tinggi. Tinggi. Hitam. Punya hidung. Mata. Telinga. Hidung lagi. Ya iya pokoknya suami saya. Salah ruamayan salaki rek suami ah. Ya iya ingat enggak? Tuh, tenempok. Oh ya udah tuh. Sugan kali tuh. Gimana? Di rumahnya Pak Haji. Haji siapa? Haji kan banyak. Haji Agil. Haji orangnya kayak gimana? Orangnya jangkung. Ya. Pakai warna haji lah. Ciri-ciri haji tahu kan? Iya. Ya udah tuh ya, makasih ya Bang. Iya. Ya yuk, mari. Ya sama-sama. Aduh. Kapagi yang jelema nu kieu. Itu kalah arti lu ngomong nak. Salam. Saha. Ebo. Oh, Ebo. WhatsApp lu. Lur WhatsApp. Mangga. Diculak. Aduh, juk ya. Talik. Suruh amat yang undangan. Pecek itu ngundang di gua. Gulieur pagoyan teu boga. Kalau itu ka dieu. Jangan.
Kan duit malu lah eta. Ini Pusing. para rusing ya pecah klik. Mana undangan paling dari 100.000. Oh ya. 1.000. Buset. 100.000 ya berasiki eta buset. 400. Can di jero tuh. Sekarung. Waduh, undangan kabeh. Kelaras. Goblok eta kelaran. Aduh. Ayo putih kemarin ke liur. Dipoto. Oh, kos gitu. Foto keliling. Nu keliling ya. Belum banget ya. Bego tengah Bego banget ya. Aduh, Mana nih? Udah dundak dengdek. Ini asuri dah. ini paru ya. Kopi mual. Ayo kopi nak. Goblok. Ya dah, coba. Bodor wae. Nu ayo ya kan enta. Doang ya kena kertas. Alah, mawai usaha teh. Ka kota geus. Ka mana-mana geus usaha teh. Susah we jeung susah. Sugan anu ganti ya profesi jadi dukun. Nah, sing lancar sing loba pasien ya. Duh, alah. Bakal lotor di tempat nage. Pasien aya can ieu nya alah. Rasana mau beli rokok-rokok aja nih ayo can aya panglaris pisan. Pusing aing lah. Weh, Keraon. Ini bisa kongkong mang. Naon sih? Anu kamari di fotonya. Nyawa. Kamari pun kalabur wae. Wah, enak mah bunga. Uyang. Ngalar moto ieu mah. Terus teu moto ieu mah teu. Naon sih? Arek nanyakeun. Dengan tempo gitu. Ah, pamajikan urang cenah liwat ke dieu. Gimana teh ya? Ciri-cirina mah kecil hidung di buat pakai daster dasar hidung. Nah, seperti ieu. Ini cuma gel gitu teh ya. Baju hidung, baju bagelo. Empon tuh mana? Itu kuburan apa? Tadi tarik tadi dia. Emang kunaon gitu? Iya, kuburan arek tak keliling gitu itu mah arek mau Oh, keliling. Apa yang itu? Majikan kurang, itu kemana pemajikan kurang? Sampai amang dulu, mending juga pemajikan kurang kalau mau istirahat waktu, mengenai apa yang nyewa orang. Itu lah ya, telah HP, wah, leungit. Di lembut dia, ada dukun anyar. Wah, bener. Mana teh dukun? Itu kasut, ya udah kasut. Tanjut kasut. Dukun. Eta mah eta. Di mana? Kira-kira eta Set, atuh main sama atuh ya. mantap. Antara tuh nyawa mah yuk. Orang sih nanya nyopet doang di kafe. Mana nu nyaho tuh? Ayo urang teh kurang. Ayo. Ayo, gimana gimana? Komisi lu kumaha komisi teh? Gampang kan ya temen. Ayo. Ayo nak. Ayo nah. Ayo. Lebih cepat lebih baik. Oke, siap. Pasti ulang terus. Gitu nya. Itu tuh. Itu. Tuh, aya tuh datang keluar tuh segan ka dieu siap rapi-rapikeun yang mending geus rapi mah ka dieu ya. Ayo, bro. Ayo, Beb. Assalamualaikum. Salam. Sok kalabat teh yo, kalabat. Sok calik. Ayeuna bah. Sok ayo sok calik. Geus kieu tempat abah malah. Nah, tempat tiis nya. Bisa narieun ya arulin ka dieu ya perlu naon nya. Aya perlu di kieu. Ya. Mane jeung suring toel wae mah. Abah teh boga carita teh daekeun bener.
cerita naon ucing tai ngakan berit copang menarkeun eta Kucing tai ngakan ucing berit ucing ya teh berit tadi jadi kucing berit ngakan tai tah eta sok benerkeun abang geus lieur barisan teh teh benerkeun Berit makan kucing ucing tai salah ucing makan tai berit buang dari semua daekeun atuh eta mah Ucing akan tai berit. ucing akan tai berit aha apaan tuh papanggil ada Edi kucing ngakan berit tah papanggil taina mana tah eta taina bisa eta akan jadi perbutai apa jatuhnya kucing ngakan berit taina kasahakeun eta oh iya ada yang ke kucing ngakan berit taina ka mana perbutai harakan tuh perbutai piuin tadi teh ya kenapa oh bang tah eta mah geus bener lah masalah ucing berit teh bener beres lah masalah eta mah geus kelar nya taina keperluan maneh naon ka dieu gitu tak uing marek nanyakeun HP uing teh nunda HP teh dulu pas uing kas mandi teh lebih copot teh HP teh eueuh apa ku awewe uing apa ku batur tah uing nyawa pangnarawakeun Pak geus tai mah geus beres lah ya curang terawang heula nya Geus aya nama apa? Mah Geus aya ketempo. oh tempo Mana? Tah, Atau mau kembang? ke aya kenu halangan kene urang burah heula ku mbahnya. oh hayu Urang buraan ye. Bismillahirrahmanirrahim. awalnya laki bah Aduh. Awewe jang, awewe nyokot nama. oh awewe Heeh. terus Teuing sasana mah. oh Kedeu urang leuwih jelas deui. Urang burah heula sugan keblek kulon dia. oh ayo eta ngora keneh Aduh. Ngora keneh. Kepantaran jeung maneh mah. oh Bejeuna santra gitu. oh Geus atuh lah ngomong wae atuh abah pendek ngabura ieu. panas Oh, ayo kedeung lah. Urang burah deui yeuh. oh esok terus kemana mangkat Aduh. Ngarek kabesekan abah ieu. Nepi ka B ya eta rek ngabura. Aya masalah HP mah. Warnana naon? warna teh coklat tukang teh aya gambar Hello Kitty-an bah Oh, eta mah teu jauh eta mah. oh tuh jauh Henteu aya. oh Ye, ieu lain ye. Abah teh tadi teh kapapagan di jalan. heeh Aya awewe nawarkeun HP. iya bah Ieu lain HP-na. iya bisa ini bah iya Tah ieu teh nawarkeun 1 juta. Tadi teh nawarkeun kumbah dibeli 1 juta. Manehna hayang gope. Keukeun ku abah mah hayang 1 juta. terus Tah jadi nama 300 ya. murah Heeh. Sok atuh ka dieu duitna eta HP-na cekel. Aya duitna. Mulangkeun duit abah eta. ya heula bah ieu anu ngajualna awewe make tiung hideung Heeh. si Ana Si anak gitu tah. ama tuh pamajikan urang bah Oh, nyatu nyawa bang nyawa mana mah nyawa wadai atuh abah ge. yuk duitnya asa terus panjangna banyak Atuh sok teu nanaon dah daripada duit abah leungit. nya banyak Sok atuh dieu. bah ya pura banyak Ayo.
Nuhun ya kepanggih jadinya yo. Oh iya boga ya abah seker meuli udud ya. Yang Meuli kopi. di apa mah tadi uing buat bucis pula di simbolan tuh. Nyatu nyawa bage. Ayo. Ayo geura. Ayo nonton yo. Oh, ayo tuh. Alanyok itu mah langsung tadi teh. Ayo Ayo tai enggak geus beresnya. beres guys ayo. Ayo. Alah tadi atuh ah.